Barudak, nah aya nu apal kumaha asal muasal cai Curug ti luhur teuing? Ieu carita sasakala Curug Cimahi. Wilujeng sumping di dongeng urang Sunda. Siap-siap ngabandungan hiji carita anu endah ngeunaan kasaktian alam di Tatar Pasundan. Baheula pisan, aya hiji karajaan leutik anu makmur di wewengkon pagunungan nu kiwari disebut Cimahi. Ieu wewengkon pinuh ku leuweung hejo jeung walungan anu caina canembrang herang. Di dinya, cicing hiji putri anu kacida geulisna. Nami anjeunna Dewi Rengganis. Dewi Rengganis teh resep pisan mandi di walungan anu paling bersih di karajaan eta. Anjeunna teh boga adat, mun mandi sok ngahaja lila, nepi ka poho kana sagala rupa urusan. Kasempetan mandi teh mangrupa waktos anu sakral keur anjeunna. Ngan hanjakal, Dewi Rengganis teh rada agul jeung sombong ku kagelisanana. Anjeunna yakin teu aya sahiji lalaki oge anu pantes jadi salakina. Raja jeung ratu geus sababarah kali ngayakeun sayembara, tapi Dewi Rengganis sok nolak. Hiji poe aya hiji pangeran gagah ti karajaan pentas. Nami anjeunna Pangeran Rangga. Pangeran Rangga ngadenge carita ngeunaan kaendahan alam di Cimahi jeung kagelisan Putri Rengganis. Anjeunna sumping pikeun nepungan Dewi Rengganis kalayan niat anu hade. Waktu Pangeran Rangga sumping, Dewi Rengganis nuju mandi. Poho kana waktu kawas biasana. Pangeran Rangga ngantosan sapanjang poe, tapi putri teu acan kaluar keneh. Panasaran, Pangeran Rangga akhirna nyusul ka tempat walungan anu biasa dipake mandi. Jauh di tempat mandina, Dewi Rengganis nuju anteng sorangan, muji kagelisan dirina. Anjeunna henteu emut yen dinten eta anjeunna kedah ngalakukeun janji penting. Pangeran Rangga nyampeurkeun kalayan sopan sarta nyarios. Sampurasun Putri Rengganis. Kaget jeung era Dewi Rengganis ngaliek. Kacida ambekna sabab aya lalaki nu wani-wani ngaganggu ritualnya. Kurang ajar, saha anjeun? Naha wani-wani ngaganggu katenangan kami? Saur putri, bari nyentak. Pangeran Rangga ngajelaskeun niatna anu sae, sarta nyarios yen anjeunna geus lila ngantosan. Tapi Dewi Rengganis angger sombong. Ngan saukur ngantosan teh lain hiji prestasi pangeran. Anjeunna nolak Pangeran Rangga kalayan kasar. Sanajan pangeran teh lalaki anu kacida hadena. Pangeran Rangga ngerasa nyeri hate pisan, karasa amarah campur sedih. Saeutekan angkat, Pangeran Rangga ngadoa ka langit, menta ka Gusti pikeun maparin palajaran. Kanyah anjeun kana kaendahan teh kaleleuwihi putri. Muga cai ieu jadi saksi kasombongan anjeun. Satos Pangeran Rangga angkat, hal aneh mimiti kajadian. Walungan anu tadina lempeng ngalir jadi ngagumpal. Batu-batu karasa panas. Cai anu herang teh ujug-ujug ngokor ka handap kalayan tarik pisan, nyiptakeun jurang anu jero. Dewi Rengganis ngagero, rewas ningali walungan kacintaanana robah total. Cai walungan mimiti murag di luhur teuing, nyiptakeun sora guludug anu ngageterkeun leuweung. Walungan eta robah jadi curug anu kacida luhurna. Lambang tina hate Pangeran Rangga anu peupeus. Dewi Rengganis karasa hanjelu. Anjeunna sadar yen kasombonganana geus ngabalurkeun kajadian ieu. Ti harita eta tempat dingaranan Curug Cimahi, anu hartina cai anu ngalir tarik ka handap. Sababaraha carita sejen nyebutkeun yen cipanon Dewi Rengganis anu nangis hanjelu teh anu ngajadikeun eta curug. Sanajan kitu, pesen moralna tetep, ulah sombong ku kagelisan atawa kakayaan. Urang kudu salawasna ngajaga kasopanan sarta ngahargaan parasaan batur. Tah, barudak, tong hilap like sareng subscribe-nya supados urang tiasa ngadongeng deui carita sasakala anu sanesna. Hatur nuhun.